Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu sim kuring dipihormat dina denget ayuna sim kuring Mang Augustin medar carios enggal, si geulis ti Kebon Awi. Dikotret ku Gayatri. Pihatur raubu nuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueur napi keun eun teung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Khusus kanggo Kang Haji Eka, Kang Rusda, Kang Haji Wawan, Kang Ajat, Kang Engkus, Kang Syarif, Kang Wowo sareng nu sanesna nu teu tiasa kasebat, hapunten. Mangga nyangga keun si geulis ti Kebon Awi bagian ka-hiji. Lebah gapura bodas, lawak mobil mengkol ka kenca. Kaayaan sepi jempling, teu katembong aya batur mulampreng. Hareu geun, cenah nunggu di pertelon jalan ka lembur. Tapi suung. Kalah teu aktif deui hapaena. Nongtorogan. Leuwih satengah jam nunggu, mobil diparkir lebah Kebon Awi. Rokok geus beak 3 batang. Cangkeul. Rek disampeur ka imahna dicaram. Cenah karek oge wawuh anyaran. Di lembur sok mata gujub. Komo Dewi dirina najan geus lelengohan tapi geus boga budak 2. Era, leuheung mun nepi ka jatuk rabi, mun henteu mata kuirang. Antukna ngalehan, sabab neuleuman ka hariwangna. Lami ngantos, nya. Lamunan kagarewah keun kunwunanya. Sora halimpun hu di pikasono. Aih guning ti palih mana? Teu katawis di jalana. Malik nanya, da jong nyana rewas ujuk-ujuk geus aya di tukang ngeun. Mapai kebon, ngabe benjo keun si ade hoyong ngiring teu kaop dandos. Pokna bari tungkul. Kakarak sadar, baju nu dipakai baju rabi keur ka sawah atawa ka kebon. Tapi menggubawana, teu ngurangan kageulisanana. Deu ngeu teu dipulas, halis ngejeler paeh lain ukur babasan. Nu kieu geuning nu disebut geulis ti kudrat teh. Hate dumadak motah. Neu teup nu geulis geus aya di hareu paun. Bari ngajingjing ka resek hideung. Tah kieu, saragam asli abdi maah, Kang. Hanjakalnya? Pokna neu teup sakeudeung bari terus tungkul Dewi. Sebelak waktu padu teu teup najan saliwat. Henteu ih. Mulia kaneh damel lamokot ku kokotor tapi hasilna bersih tur halal. Batan damel bersih tapi hasilna kotor. Dilelebah ngajawab sangkan kasebut lalaki wijaksana, miceun geumpeur ka seureut teu teupna. Hayu atuh bilih kabujeng siang teuing. Kuring ngajak sanggeus leler pangacian. Ngabantun salin maah, mung kedah di mananya. Pokna imut bari rurat reret. Wios, kewi di jalan. Padahal si ade ajak, meh anggal wano. Muka keun panto harau. Geule wieung maju ngulon ka arah dayo. Panggih kakarak wawuh caan lila, ukur silih pairan dina lapak. Komo ayuna diuk sasat ngareendeng najan teu adek kahalang ku lolongkrang kupling. Tapi ngaran sa mobil. Mata remen maling reret bari nyarang keun spion.
Leungeun nu bersih bari ramola lencop teu leupas ngeupeul HP dina lahunan. Aya kahemeng. Nyebut gawe sok tatanen. Ari kulit koneng umyang. Ramo lain tagog gawe kasar. HP lain Android murahan. Deuh saha atuh ieu nu geulis. Nambah kapanasaran hayang apal kumaha panustunganana. Katalanjuran jol teras angkat. Nami akun maah tos katalar salira tarate kayas. Asa piraku akan kedah nyebat neng tarate. Kuring muka dialog bari ngareret ku juru panon. Sawios atuh, awon kitu. Popna bari panon mencerong ka aja jalaneun. Henteu. Sae malih maah, mung hoyong terang wiwasta nu saleresna. Supaya teu sisirikan, ari salira uninga ka akang da akuna sanyatana sanees nami samaran. Ari akang henteu. Sasat ngolo bari masang beu ngeut kuraweut haseum. Meni teu kaopannya. Kalah nyeukeuk-keuk bangun nu bunga. Najan hanjelu asa ngaheureukeun, aya rasa bungah oge ku dialog kitu, jadi teu kaku teuing. Antukna kabawa seuri ku pamelahna. Nepangkeun atuh, sebat wikinan tina kinanti. Manehna ngasongkeun leungeun nu katuhu. Rikat ditampanan. Gep pacekel, karasa hanut sasalaman jeung ramo nu lencok. Tresna. Kuring ngenalkeun oge najan manehna geus apal. Teu bisa disamunikeun hate nu pinuh ke kembang eceng. Kuring imut nandakeun kabungah. Aya getar nu teu bisa dicaritakeun ngamalir nyaliara maringan jeung ketuk jajantung nu ngerepan. Nganteur laju mobil nu geus mimiti asup ka Tol Cipali. Mimiti diukeut sanggeus asup dina lapak Kasundaan. Tambah kesel ngeusi waktu luang. Lapak nu teu keunaku politik, bersih tina rupa, bisnis. Estu nanjeukeun seni, sastra jeung budaya Sunda. Silih pairan, sempal guyon gogonjakan. Asa boga dulur, bari padahal panggih oge acan. Geus nincak 8 bulan asup ka lapak. Kalan-kalan sok ngirim pedaran. Rumasa daari nyieun fiksi jiga batur maah teu bisa. Ukur ngirim keun naon wae ngeunaan seni jeung budayana. Ngan seseringna maah mairan jeung ngajempolan karya sinerat nuwulian. Saka peungsok ilubiung ngilu ngawangsal jeung sisindiran. Tarate kayasnya kitu kaneh. Bisa kaitung karya sinerat atawa pedaranana. Nya sarua pisan seringna maah ukur mairan, mata kuring jeung manehna teu kaasup akun nu dipikawanoh di ieu lapak. Beda jeung nuwulian. Nu sering ngirim pedaran. Teu kaop medar. Euyup ku nu mairan jeung ngajempolan. Mimiti diukeutku teu kahaja. Mairan dina hiji pedaran batur, bet sapamadegan mere kamandangna. Antukna ngawanokeun ka beungkeutku, pertemanan. Teuing iraha mimitina, rumasa kuring nu ti heulanga inbox. Teu kapikir satik oge jadi diukeut, dan nu ditanya oge ngeunaan postingan ti tinggal karuhun nu aya di tanah Sunda. Nu mangrupa wangunan candi, oge tatapakan mangrupa linggayoni jeung sajabana. Silih guar wanci di wanguna, saha nu ngajamananana jeung saterusna. Ku sering silih pairan kalan-kalan inbox, bet panasaran. Muka profilna, teu aya ieuh foto dirina. Ukur gambar kembang tarate nu mangkak ligar. Sarua caan lila geuning asup ka ieu lapak. Hanjakalna data profil teu jelas. Dina, beranda, pribadina nganukur mostingkeun sajak jeung kata bijak karya batur. Lobana sajak kapaurih.
wanoja tunggar alatan cinta. Beuki lila, mimiti maneh nawani, inbok, tiheula, ngan leuwih urusan pribadi. Mindeng curhat lain ukur inbok, nepi ka sering telepon langsung kaayaan dirina nu geuning ngaku geus lelengohan najan boga budak dua. Ditinggal keun ku salakina nu teu jelas sabab musababna. Nepi ka kiwari jadi Rusia da teu pernah balaka. Pikeun kuring teu aya pangbeu-beurat, da puguh rumasa bujangan nu sabenerna. Nepi ka kiwari can pinanggi jeung wanoja nu cop kana hate. Malah sasatna keur pajauh jeung kolot. Indit ti lembur alatan nyingkahan wanoja pamilih nu jadi indung. Ari kitu tea maah kolot ngarasa hariwang, maksud mikanya ka anu jadi anak. Lalaki cikal, umur geus manjing, gawe eu keur. Tapi daheu urusan jodoh maah hayang hasil sorangan. Lain pilihan batur najan beunang kolot sorangan. Ku alatan eta, teu aya karempan ngajalin silaturahmi jeung sahawai. Nu penting sarua lengo. Embung teuing ka anu boga salaki maah. Matak dosa. Aya jalan komo meuntas. Lapak kasundaan ngayakeun acara silaturahmi. Dina raraga milangkala geus sakitu warsi. Diayakeun di salah sahiji hotel bintang di Kuningan. Ngawani keun karep ngajak bareng ngaluhan acarana. Nyacap keun kasono. Sono hayang panggi silaturahmi jeung dulur di lapak. Sono hayang laung jeung tarate kayas nu karek wauh sorana. Ngajalan keun teu wani lulumpatan, inggis ku kajadian sabaraha waktu ka tukang. Kasebut jalur bebas hambatan lumpat tararik pisan. Balukarna nu keuna cilaka hiji jadi kabare erangan silih tubruk nepi ancur samalah aya nu kahuruan. Sok padahal geus katumanan suat siet, komo keur sorangan maah sok hayang diura nepi. Dumadakan ukur 80. Keun bae disiap batur oge, da geuning betah dibarengan kunu geulis. Teu hariwang mun maling reret hayang sidik pamaun teuna. Tayohna hawa asene umbrak, kaciri lelenggutan. Antukna tiba nyang saya dinajok. Duh, gusti lalaki jiga kumaha nu wani ninggal keun awewe sakieu geulisna. Mun pinanggi jeung jodona. Asa teu rido mun aya nu nyaweel kana pipina nu bersih. Boroning jalma, najan reungit moal teu dibeberik ku akang. Hate Norweco. Neurewian ciduh nempo biwir nu geulis. Deu ngeut nu kakara panggih tadi, matak asa caan warek niu teupna, najan bari luak liuk ningal ka haruk. Tebih keneh, tayohna kinanti geus nyaring. Punten abdi kalah ngalenyap. Gigisik pipi semu beurong nahan ka era. Kulem keun dewiwi. Keun dijagian ku akang, bilih aya raungit maah. Kuring imut. Ah, dilebet moal aya raungit nu lebet. Inggis raungit nu ageung ngadodoho. Nyeuli ukeu teu. Moal teu wacan kanging widi maah. Kuring asa di jalanan. Teu ngajawab, kinanti memener tiungna bari ngeunteung dina hapena. Kade hilap. Kinanti mencerong. Naon? Malik niu teu. Seblak. Teu wacan dangdos. Kinanti ngabalieur miceun beu ngeut ka aluar, anteng jiga niu teup jalan liliwatan nu dipapaes jukut jeung eurih garing kahalodoan. Manehna teu nyadar kuring masih bisa nempo imutna tina kaca panto gigireunana. Mobil ka sisi, leo ka rest area KM 101. Neangan parkir nu lowong. Bilih bade dangdos, sakantenan urang sasarap heula.
Ngahaja parkir teu jauh ti tempat kaacai, sangkan diukeut pikeun kinanti salin. Kuring onaman geus make kaos lapak kamau maot. Ngan teu make pangsi jeung kampret. Kahandap maah di calana jeans pulas hideung, sangkan nyambung jeung kaos pulas hideung nu di papaesku perlambang lapak nu dipikare weos. Lapak nu jadi batur mangsa sungku lampah. Lapak nu jadi mepende mangsa keur simpe. Lapak nu bisa ngadatangkeun ka bungah mangsa meunang katugena. Komo ayeuna, mun teu maah kaparengkeun. Jadi lapak nu nganteurkeun ka deu-deu. Kaluar ti toilet, kinanti geus salin. Sarua make setelan nu sarua. Kaos panjang lapak kahandap calana jeans. Selop 5 cm beuki mawa nyari anu lenjang. Leumpang maringan lengkah kinanti neangan, restoran, asa jadi Arjuna dadakan. Ngan teuing kunaon neuteupna loba ka kuring. Malah mun kaparengkeun panggih jeung awewe saejen kalah tuluy ting kecewis bari dibarengan nyikikikna. Gehal teh, boa ngomongkeun aing. Teu saimbang kitu, aing meunang ngugulis. Karep ah. Kuring teu ambil pusing. Komo asa beuki dangah, mangsa kinanti muntang, ngaleeng kana leungeun. Bus ka restoran. Ngahaja neang di juru ngarah teu ka abaribinan kunu lalar liwat. Teu jauh ti kipas badak meh bisa ngusir hawa panas pantura. Keur maah halodo nu geus sakieu lilana. Rek diuk pahareup-hareup. Kinanti ngaharewos, Kang, tea lawang tutupkeun, bilih ngajlok. Popna bari nungkuk diwir seuri ditahan. Aduh, sanees tita diwartosan. Kagiliran, reup geuneuk rai pias. Rikat metod seleting calana. Nembe kareret. Pokna bari nyikikik. Anjop ka hotel nu aya di wewengkon Jalaksana Kuningan. Acara diayakeun di restoran nu aya di luhur balong. Pinuh ku lauk nu baradak. Di papaesku tinjurulung nacai. Di jauhna ngajungkiring gunung Ciremai nu jadi cicireen gunung pangluhurna di wewengkon Jawa Barat. Matak betah acara dilingkung ku pamandangan endah, cai ngaluya dina mangsa halodo nu sakieu tarikna. Matak jadi tiis pikir. Matak tingkrim kana ati. Acara geus lumangsung. Minton keun hiburan seni Sunda ti pangeusi lapak. Teu pati loba nu wau, kauh tina akun jeung jirimna lobana pato jaya. Aya nu saji entrena foto budak, atawa foto kulawargana. Aya oge jiga tarate kayas, ukur nempokeun mangkakna kembang tarate. Ngan teu satik nu profilna geus meunang ti salon 360. Atuh pangling. Nu teu bidok ukur para pupuhu. Jeung nu sering ngapungkeun pedaran banyol jeung jurik cawokah. Munjungan ka para pupuhu. Kinanti misah jeung kaumna. Kuring hotel jeung sasama, silih tamplokeun kasono. Keur mah teu kuat geus hayang ngopi jeung udut. Untungna di rohangan ngemplong taya hahalang. Teu ngulibet ku haseuk. Suka bunga gogonjakan. Mimiti lebur ngahiji. Silih wanoh keun diri. Nu geus lila auk ngarangkul nu anyar pinanggih. Karasa diukeutna, karasa beungkeutanana. Aya kahemeng, sakali maling reret ku harianaun, kinanti diuk pangsisina. Teu kaciri ngilu ngobrol, ukur umat imut merhatikeun nu gogonjakan. Jeung leuwih helok, sakitu kaum jalu di ieu lapak, loba nu oces jeung teu kaop ningal nu herang. Rikat nimbrung bari ngaluarkeun jurus ngetepe leceng.
Bet teu kareret, bet teu malire. Padahal cok kuring kinanti asa pangonjoena. Duhapun teun gantung dang weun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teras keun episode salajengna, permios.